Assalamualaikum. Sampurasun nun palamita sadaya wilujeng patepang deui sareng Abah dina acara dongeng samemeh sare. Judul anu bade kapihatur carita anu bade dipedar dina danget ayeuna nyaeta cucurut. Kasombongan anak cucurut gitu. Mangga wilujeng ngadangukeun. Bah. Naon tun? Utun bade naroskeun ka Abah. Nanyakeun naon kitu tun? Eta Abah. Ari utun. Ari dek di sisi jalan ari peuting-peuting. Tuluy aya cucurut. Sok disada wae. Eta teh lain sakali dua kali kitu. Mawi utun penasaran. Naroskeun we ka Abah. Cik kumaha Abah eta teh? Da Abah mah biasana masuk apa ning sok terang. Oh, gitu tun. Nya tuh. Eta cucurut. Sok ari utun deka ngaliwatan jalan gitu, ke di jalan sok disada ciricit cenah kitu nya. Mohon Bah. Eta teh kieu tun. Cucurut mapan atletik. Penaik geningannya monyong gitu. Ini juga berit, tinggal berit mah biasa gede. Cucurut mah awakna teh panjang, pendek, dengan beda dengan osok. Sok disebutna geuning bau cucurut cenah. Sok kitu cucurut mah. Geus mere tanda ningannya hirup keneh geus bau gitu. Was cucurut ningan. Itu eta teh. Jadi cucurut mah baheulana teh kieu. Diajak ieu kerja bakti cenah nyieun jalan gitu. Baturan mah kabeh oge marilu. Kadal segala rupa oge sasatuan teh. Kan cucurut mah nyata kitu manehanana mah. Naon kitu henteu daek jeung batur teu nurut kana parentahan anu diparentahkeun ku pamimpin teh, ku pamarentah teh manehna mah teu nurut. Dan manehna mah naon kapiangeuhan gitu. Magarkeun teh jawabna teh cenah. Kaula mah keun bae teh kudu gede jalan mah kaula mah. Tidak sagede kieu atuh. Teu perlu jalan gede. Gitu cek cucurut mah. Magarkeun teh manehna mah awakna leutik, teu perlu jalan gede. Manehna mah teu mikir gitu. Da naon ka istilahna manehna teh. Lamun ayeuna mah disebutna teh naon ego gitu. Egois gitu. Manehna mah mentingkeun sorangan gitu. Jalan oge teu daek kerja bakti jeung batur. Teu daek guyub. Jalitik ieu.
tapi geuning atuh ari hiji waktu mah butuh manehanana ge hiji waktu mah bakal ngabutuhkeun teu apaleun manehanan mah kitu matak cenah eta teh lamun cucurut lamun aya jalema sok disada teh kitu rek milu cenah rek milu kaliwat kitu mentas jalan sebab naon maneh teh rumasa teu milu nyeun jalan ku kaangkuhanana manehana teh kitu akhirna mah butuh jalan. Nah gitu dalam mentek kitu mah cenah cucurut mah cenah ya abah oge ngadongengkeun dongeng cek cenah lamun mentas jalan nah gitu sok paeh wallahu alam tuan oh gitu bah eta teh sok paehnya bahnya nya cenah geuning sok aya ningan cucurut nang geuningan ari mentas jalan teh paeh wah duka paeh namun duka katabrak motor meunan duka ka tabrak mobil ningan gitu anda ieu mah cek dongeng gitu ngadongengkeun dongeng abah mah ieu teh mun cucurut mentas jalan sok paeh gitu tak cucurut mah lamun utun ngaliwat sok milu disada cicirititan milu minta izin meunan gitu tah kitu tun tak jalema oge geuningan sok aya anu diajakan naon we geuningan diajakan ngemihan jalan teh kempelana nyarita teh urang matara jalan kainya nah gitu da urang mah itu boga motor tempelana kitu si jelema teh diajakan ngemihan jalan gede ge teu boga mobil taweh nu boga mobil ngemihan jalan mah nu nyieun jalan eta mah kitu atawa nu boga motor urang mah cenah ditanding oge leumpang sa gedena ge tapak suku tah kitu eta teh saperti cucurut kitu tun tapi hiji mangsa maning jelema oge tampelana teu boga motor ge ningan atuh tumpak ojek ningan sarua milu eta was cucurut meureunnan saperti kitu teu boga mobil tampelana maningan atuh manehna ge tumpak mobil tumpak angkot tumpak bus gitu tah saperti kitu jelema oge anu saperti cucurutna gitu mun diajakan ngalenangan jalan baik urang gitu cucurut ge kitu tuh ning di imah oge cucurut mah eta cicicitan dengan kitu milu ngaliwat gitu teh milu leumpang sabab ngarumasakeun manehanana mah teh milu nyieun jalan da urang mah cenah jalan teh dilenangan ge pira sagede kieu cenah urang asupe nyelap cenah kana tatangkalan leutik oge cenah teu matak euneuk megahkeun teh kitu timbul kitu bah paingan atunya cucurut teh kitu manehna tara milu mian jalan mah ari utun ngarek ngaliwat jalan teh ari ti peuting sok disada ciciricitan gitu di bumi oge bah eta di hareupeun parako geuning sok aya ningan ngaruksak ningan parako teh di pukui hawu itu nu abah nu ambu ningan jadi sayang cucurut hanut we nyabahnya nya hanut bana tu dina parako mangarina parako mah hanut jeung sok lobahakaneun meureunan naon aya hulu asin mencucuk meunan dihareupeun parako mah tempelana mun si ambu meunan meureum tarasi meunan jual ningan kanyuan eueuh we ituna dina catang hawu ningan
ngan eueuh itu duka ka mana eueuh nama tapi teh sumudon yang kakak cucurut eueuh teh mun bah sok utun teh yang nyamal tuh nya utun geningan tak langsung udon ku cucurut ku naon utun oge sok nyok tarasi menang melem si ambu tina catang hawu tina parako tuh geningan tun tuh cucurut tuh aya tuh nya anyong-anyongan tuh bidia tuh gebah tun gebah hus itu bah naik bah tuh tun bener naik tun kaparahan dengan tun tuh wah itu tuh para anak we totos lagi deui tah parantos para anak da parantos totos si abah mah kitu wae monya para totosku cucurut udah ieu mah tuh ngaranna oge atuh dun ngangiskeun carita jadi kitu akal-akal eta mah jadi supaya dong geus naik ka para mah pan parana totos parantos ieu mah ke mungkas carita eta mah akal-akalanana abah si abah mah pintar cenanya ti ditu nama teh si abah mah kitu nya teu pantek kitu mah kumaha teh lila meureunnan ngadongeng we haben da dongeng mah teu kumaha urang misalkeun teh dipanjangkeun panjang dipanokkeun panok ngaranna ge dongeng atuh teh dongeng mah tuh direka ngameh jiga kitu teh itu teh ngameh siga itu nah tuh kitu we nyatunya mohon bah nah ieu nama si narieun can sare utuntun can sare nama asap bah ngopingkeun anak ieu dongeng nya atuh dug ayeuna mah dongengna atuh da geus anggeus mohon atuh para mitra atuh dina carios cucurut dugi ka dieu wae atuh abah nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kalepatan abah sareng kakirangan abah dina ngadungikeun ieu carita atuh nuhun atuh kepala mitra nu parantos ngaluangkeun waktos parantos nyongcai kana waktos kanggo ngadangukeun ieu carios muhun atuh abah bade pamit ka sadayana assalamualaikum